Ieu mah ngeunah euy ngagodin teh. Aji. Si anak muda, ieu mah balik euy. Anak muda, ka mana? Arek ieu kana. Oh, heuh atuh sok nya. Heeh. Cik, ayeuna saha ieu? Aya dahareun jeung minuman bulan puasa. Alus kalakuan teh. Cenah arek ieu tapi eta buktina kagak ngagodin. Ih, teuing ge ting usaha Panglima. Nah, samun bulan nuduh aing mah puasa teu godin nih. Wah, osok ngawaduh, pugu eta teh buktina aya teh pucuk jeung ciki. Berarti maneh kagodin anak muda. Teuing Panglima. Bener orang mah ting usaha ieu, urang ge manggil di dieu, urang rek ieu juga aya di dieu yeuh, minuman jeung cikina. Wah, manya ujug-ujug aya, maneh mah ngomong teh jeung ka budak leutik wae. Ih, bener kehet aya di dieu urang rek ieu aya juga aya. Wah, osok waduh. Geus we anak muda, ayeuna mah kena kieu. Mending kena diwawarkeun dina speaker masjid atau aya anu kieu yo. Yo. Ih, montong era kehet urang ke keluarga ngomongkeun speaker masjid mah. Heuh atuh sok we buru anak muda. Lamun diwawarkeun dina speaker masjid mah, yo anu kieu yo. Buru urang aya kebuburit tuh ka ditu aek jajan. Sia, teu jauh beda jeung si Marabik. Atuh sok yo. Segala diduitkeun kan. Wah, ieu aek jajan tuh ka ditu buru kan. Aing duit sakieu-kieuna aing jeung meuli si monya tuh yo geus kaneng. Nah, gitu atuh. Heeh, tong bawa omong. Sok anak muda. Heeh, sok lah. Daek oge si anak muda kabobodo padahal mah urang anak egodina teh aing teh teu danang pinter. Anak muda. Anak muda. Iya. Pintu urang ieu kunaon ya? Cepet ya. Nyeri ya. Iya. Nah, tidak. Mana pangaruh na naon tidak kikiran na naon sih? Ih, urang teh tadi teh joget basuri. Nang ieu kakak ngejepret ya. Ya kumaha tuh tolongan ya anak muda. Aduh, nyeri. Lah, pangaruh sakit eta tadi rek salim ka urang kalau langsung kieuan na naonan eta teh. Sia teh karasa pan teh ngajepret. Ting-ting, geus lah urang rek ini kop tah lebok. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Ah, si kehet eta geus keram ge ping-pingna angger we kieu manehna. Aduh, si Panglima. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Hei anak muda, Kumaha teh? engke lamun ka hareup nitip ayam gorengnya. Oh, ayam gorengnya pakai sangu. Nya make minyak atuh anak muda lain make sangu atuh beureun moal asa. Maksudna mah goreng teh make minyak. Maksud teh jeung sanguna ulah. Oh nya tuh jeung sangu we anak muda. Ya, hiji dua sanguna teh. Nu bener atuh anak muda hiji dua mah atuh lain sangu eta mah remeh. Itu maksud teh sanguna lain hiji remeh lain. 2 porsi we sangu nama anak muda. Dibungkus teh. Jadi goreng atuh anak muda, ngaranna ge ayam goreng mah nya dibungkus. Lamun dibungkus mah ngaranna jadi ayam bungkus. Eta kade nya lalabna si lobanya. Teh. Masa alieur kieu teh rek mau ayam goreng teh dong. Emang atuh tuanya. Sia nu keleguk mah, pida nu kitu wae teh nyaho. Ngawulan atau mana kituan? Iya anak muda urang kecician teh kan ngetes ilmu. Tes ilmu. Terus diajar ilmu naon Panglima? Iya anak muda urang teh geus diajar ilmu ngarubah. Yo mana ge bisa jadi kuyang ke kuayang dirubah. Ayo mana zaman ayeuna aya ilmu nu bisa ngarubah aing jadi kuya. Sok buktikeun lah, ya. Tah, sok buktikeun. Urang bisa jadi kuya sok buru. Bener urang mah sok ya dibuktikan sok yo. Yo. Sok buru atuh Panglima. Kalau kikieuan na haeulan si Panglima ieu baru ya. Buru, sok ieu rubah urang jadi kuya. Iya Panglima. Deui kumaha sih? Emang urang jadi kuya. Panglima. Ieu, urang nggak jadi kuya aing aduh, di kumaha ieu? Aing. Bukan saat tadi mana hayang nyobaan. Jeung teh percaya deui. Sok ayeuna mana hayang kumaju urang. Ih, Panglima. Aing orang percaya yang percaya. Aduh, ampura Panglimanya. Aduh, aing sugan urang da. Waduh, mana teh. Atuh Panglima ye urang anjing lagi dia panas. Aing bawa ka mana atuh Panglima? Aing ge panas di tembok anjing. Oh, enggak tuh. Kan sahabat galagaan hayang jadi kuya udah. Da urang sugan aing waduh mana teh. Enggak tuh sok cicing. Buru panas ya kan uyuh. Heeh.
Ah, guys, anak kuda ya, yuk. Ya, ayeuna milih jadi kuya, salilana atau jadi manusia. Heuh atuh Panglima, urang yang jadi jalma, menyawa yang jadi kuya, mah hibur ye. Urang kudu kumaha ieu yang jadi manusia dihibur. Oh, yang jadi manusia, gampang anak kuda ya, asal lu kieu heula ya. Cepet. Heuh sok buru ye, gampang 100 ke dibere. Oh, ya cicing. Buru ye, aduh aing. Oh, cicing duluan. Aduh, siapa? Aing tadi yang jadi manusia tuh si teh. Asih bang ngutuk urang jadi kuya kan? Wah, tadi babalagaan tuh di dia tuh. Ih, Siapa? sok turun mana? Naon mana? Kata aja nu kieu. Dah. Nah, habis janji kieu. Iya, bayar ke urang 100. Ya wae dah kan ngutuk aing jadi kuya bahen. Iya, ya. Tah, kitu tuh anak kuda. Nuhun atuh nya anak kuda. Sok ku teh teuing lah. Aing. Oh, atuh nyuhunnya. Sok balik heuh. Wah. Ini yang menang 100. Lumayan. Ku aing cenah kuda tak kerempang ku aing kutuk dia. Ajik, nah bening urang jadi kuyana ye. Di kumaha ye? Urang yang kembali jadi manusia ye. Ye, anak kuda. Anak kuda. Anak kuda. Tolong.